Jaya sebagai kiai trifungsi. Trifungsi teh artinya mempunyai 3 fungsi. Hiji kiai pesantren, kedua kiai di kalangan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. الآية. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rawuh para tabi'in atsba tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat. Bil khusus di tengah-tengah orang aya Kiai Sepuh Kiai Haji Udin ti Caringin, oge Kiai Haji Sepuh Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Amir Umar Bakri, Kiai-kiai anu salesna anu kusim kuring teu disebatkeun namina, sami-sami anu kusim kuring dimulyakeun, tur mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oge ka Kiai Haji Nurjaya sebagai kiai trifungsi. Trifungsi teh artinya mempunyai 3 fungsi. Hiji kiai pesantren, kedua kiai di kalangan hewan,
oge termasuk kiai pengatur acara nu teu pernah ngatur teu kagantun deui kiai anu candak simkuring kiai anu geus tenar di solear lain eta kiai pepen mudah-mudahan ulah aya buntutan amin bilu khusus pisan keluarga duka keluarga almarhum almaghfurlah guru simkuring sekaligus rereja gang simkuring yakni Kiai Haji Didi kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah wengi ieu urang kempel di dieu khususna simkuring umumna urang sadayana dina raraga tahlil tahmid ngabesu ka almarhum nu geus aya di alam barzakh kusim kuring ditaros umurna sabaraha almarhum teh ternyata anom kene kakarak 60 genep lamun nyaho kitu mah ojol jeung ieu ya maksudna ai ka Abah Haji Didi mah aya manfaatna hook biasa ari si ieu bae Pak lamun tadi bisa mah gitu tadi tukar-tuker lah mendingan tuker wani norog samiliar samiliar wani kula norog ya Allah ya Rabb kulantaran meureun umur mah lain ku sebab gering lain ku sebab susah lain ku sebab corona tapi ku sebab ajal atuh teu bisa dipungkir cunuk kana waktu ninggang kana mangsa moal ngaleuwihan sajengkal moal ngurangan sajengkal pas waktu maka urang kumpul di dieu teh sing kaelingan ku anjeunna bahwa maot teh horeng ajal kulantaran maut ajal atuh teu bisa dibeli hayang panjang umur ku dunya teu bisa mun bisa meureun paharto Ibu Tin jajana mah sugih lain cara Kinurjaya Kinurjaya mah okos we ngiring-ngiring kebo padahal mah kebo batur sugih Pak Harto mah tapi paeh komo RT mah koit selain paeh deui tapi nutisieun kana paeh mah santri santri mah teu sieun ka paeh malah rada ngarep-ngarepnya rada ngarep-ngarep paeh ah jelek kiai mah bohong
kulantaran santri meboga keyakinan saenggeus paeh teh bakal senang, bakal nikmat, bakal ngeunaheun di jero kubur teh atuh di arep-arep paeh teh. Ai bangsa kos kieu mah ye ditawaran ge ye Bang Haji kuari lamun paeh daek embo geus kajen atuh hirup bae terus batur parareh ge hirup bae daek teu puguh kan paeh embung hirup embung ieu lah jelema teu boga wawasan teu boga tujuan. Ai santri mah kiai boga wawasan jeung tujuan eueuh kasieun. Eueuh kasieun. Abah Haji Didi teh waktu hirupna siga biasa bae. Hartina berani ka maot teu berani henteu kos urang beki tapi barangnya nangis maot mah nyana bebek Ki Nurjaya horeng ngeunaheun pae hayu sia gara ka dia tuh cak Ki Nurjaya ulah kakula cenah itu situ bae ladan ngeunaheun geus maot eta komo para mursalin, para anbiya, para syuhada, para sholihin, para aulia Allah dina Al-Qur'an ge geus dijelaskeun teu maot bal ahyaun hirup para aulia Allah walakin la tasy'urun ngan aranjeun teu ngarti jeung teu nyaho kanyahoanana ngeunaheun di alam kubur teh ku para wali deui ja para wali malamun tahlil teh nu dihadiahanana hadir mun zarah ka kubur asal dihadiahan hadir biasa ngobrol si Ige lamun zarah ngobrol sarua aja lagi jeung kuntilanak wali atuh ngahiji nyambung jeung wali deui sholihin ngahiji jeung nyambung jeung para sholihin deui atuh kunti anak ge jeung kunti anak deui nyambung ngahiji entak lamun nya nazara kula mah tilok milu embung anjing mah nu hadiahna sa nyana teu hayang aing ya Allah ya Rabb jadi yakin atuh horeng hirup di dunia teh sakeudeuh hirup di dunia teh lah ngan sakiceut sakumaha nu geus dijelaskeun bahwa negeri teh aya dua hiji negeri dunia dua negeri akhirat negeri dunia fana rusak semu jeung lalagaan heureuyeuh negeri anu hiji deui negeri anu bako ya ni negeri nu kekal tetep jeung abadi dibandingkeun dunia jeung akhirat atuh dunia mah eueuh sabakatul hiber-hiber acan ja Al-Qur'an geus ngajelaskeun walal akhiratu khairul laka minal ula yakin akhirat eta leuwih bagus tibatan dunia
geus atuh urang kuari kudu sibuk jang mengejar alam nu bako anu kekal. Kasibukan urang sapopoe teh kuari ieu tanya ka diri urang. Lobaan sibuk urusan dunia apakah lobaan sibuk urusan akhirat? Teu kudu kukula dijelaskeun urang bae masing-masing. Urang bae masing-masing awak ai sia sih sebenarnya lobaan sibuk urusan dunia apa lobaan sibuk urusan akhirat. Urang tananya ka diri urang. Mantap dunia nupang indah-indahna hirup nupang indah-indah nama santri. Sebab santri mah bisa nyeungseurikeun awak sorangan, bisa nyeungceurikan awak sorangan. Nu mantak loba guyon ge santri mah loba guyon lantaran santri mah bisa nyeungceurikan awak sorangan, bisa nyeungseurikeun awak sorangan, jeung bisa seserian sorangan. Eta santri eta. Indahna jadi santri, nikmatna jadi santri. Nu mantak encan sah jelema jadi santri, belah dituna jadi kiai, belah dituna jadi abuya lamun encan bisa seserian sorangan. Lamun geus bisa seserian sorangan eta kakarak santri asli, kiai asli. Entak ulah kaget lamun Haji Pendi seserian. Nyana osok seserian sorangan. Sarua cerik sorangan, seri sorangan. Asal kurang obat seserian sorangan. Ieu geus mantak diajak ka dieu tadi ngadahar obat heula. Obat penenang. Mentak nyana ieu kadeleuna kos sehat padahal mah masyaallah. Tuh ya. Santri mah bisa seserian nyeungseurikeun sorangan. Lamun geus bisa seri nyeungseurikeun sorangan hebat. Santri mah ka masjid. Tuluy kaluar ti masjid. Dula-dulu ngana. Sendal ke mana? Cakera aya ge ieu sendal kulit mantap. Ya Allah. Mulai kuliahna dipake. Beunang salengkah dua lengkah. Nyana ngahaneng. Jih. Tolol aing. Boloon aing cakera jih. Aing sendal aing jepit ku daun balik make sendal kulit. Ji, nyana ge seserian sorangan kan. Goblok ieu aing. Teu jadilah eta kan santri bener. Santri bener ai sieu mah kan terus heurina. Nah, bedana santri jeung sieu eta kos kitu. Malah mah bebeja ka babaturanna, eueuh sendal aing nu jepit aya ieu mantap. Eta bari seserian pan jahanam dibawa ku nyana eta. Tuh, santri bisa nyeungseurikeun awak sorangan. Ketika santri wauh jeung hiji awewe di deketan ku manehanana geus jelas awewena bogoheun ja santri maka rasep nu kasep. Toel ku manehanana wajarlah aya hijab. Make baju ditoel kunya. Terus noel deui kan awewe mulai cek nya ji. Aing kos nu teu ngaji bae goblok meureun awak aing. Masya Allah. Pan aing mah ngaji kieu bae kieu bae ge. Atuh kunaon aing noel nya noel ku aing diteruskeun wa teu beres ieu mah. Neng hampurannya nengnya. Lantaran kakak mah kieu ge santri ieu teh pan urang can nikah. Kos kieu teh haram neng. Geus hampurannya nengnya neng balik ka ditu aju
kakak mah deka pondok deh Masya Allah cakena iya awak aing ku tolol-tolol teh seserihan sorangan ya na tak eta kan santri bener tah coba sih ayo coba boro-boro nu daekeun ka dieu sia ka dieu ye goblok aing geus beak ka dieu itu melet sia jadi pelet ya teu daekeun ya dipaksa eta kan ngaranna teu eling tuh bedana santri Masya Allah indahnya jadi santri mantep bisa nyengserikeun sorangan bisa nyengcerikeun sorangan eta gambaran-gambaran anu rendah belah dituna tengah peuting nyana tafakur kalau akang ngomong sih jalan santri aing mah kerja di takejeung santri bego atuh aing mah jeung santri ya Allah sia ge diajak aing supaya jadi santri aduh merenung tengah peuting teh Masya Allah santri mah langsung renungan anak kunaon batur geus karawin aing encan jasi awak teh jore-jore teuing kunaon atuh nanya ka situ teu daekeun situ teu daekeun awak sia teh tuh kan ceuriknya teh tapi kembali deui geus aya di Lauhil Mahfuz tuh kan indah bae santri mah yo moal datang ka teu kawin ka jeung kumaha geus aing mah nungguan takdir eta indahna jadi santri eueuh we sedih eueuh tah kejadian maut sigana sarardih teh padahal ketika inget wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala eueuh sedih geus aya aturan Allah tah nikmatnya jadi santri teh kos kitu coba lamun teu jadi santri ka imah aya nu menta cai teu bisa ditanya diajak ku dulur-dulurna kunaon ieu 20 poe ka tukang ieu pamajikanana maot maju wari can bisa ditanya mas santren teu ieu tadi henteu cek Masya Allah akibat teu mas santren kos kitu santri pamajikanna maot ya sejuta ganti aya ya tenang santri riweuh nya mah dek nu jangkung dek nu pendek dek nu bede pokona dek nu kunyin aya batak tenang kadeleula siga nu sedih teu aya santri sebabna kembali ka Sang Khaliq Masya Allah boro-boro segede santri segede ustad segede kiai jelema nu sok biasa ngaji bae ge asal ngaji bae kadeleuna siga nu sedih teu aya kadituna asal geus beres kembali ka Allah nikmat ngeunah tilok merontak ngahayang-hayang di luar aturan Allah tara aya sakumaha Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam hiji rasul hiji nabi anu moal aya tandingna datang ka kiamat gagah aya di Kangjeng Nabi Sulaiman sugih aya di Kangjeng Nabi Sulaiman pinter da puguh nabi saha tandingna moal aya bisa ngobrol teh lain jeung manusia bae jeung hewan bisa ngobrol jeung tatangkalan bisa ngobrol jeung angin bisa ngobrol jeung setan bisa ngobrol ieu kehebatan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam begitu datang waktu lebaran Kangjeng Nabi Sulaiman ngobrol jeung beo begitu ngobrol cak manuk beo teh dunungan ieu teh pan lebaran aya naon emang
kula rindu jasa kadulur-dulur kula nu di jauh minta izin be hayang mudik gak boleh pulang kampung hebat presiden urang mah atuh mudik teu meunang pulang kampung boleh seperti eta lah udah sok seuri sia atuh tah oh cek Kanjeng Nabi Sulaiman sabaraha poe eta kaditu ka lembur sabulan abdi di perjalanan jadi lamun bolak-balik 2 bulan oh cek Kanjeng Nabi Sulaiman geus atuh ku ari mah diberet 3 bulan balik sabulan jang ka di sabulan jang di imah sabulan alhamdulillah cak beo nuhun dudungan abdi pamit balik hiji manuk anu istimewa beo teh gede teh sabaraha tapi mahal hargana ieu beo mentek di Turki mah di Turki jadi kaheureuyan manuk beo teh ku hiji wali hiji mangsa seorang wali mawa manuk beo ka pasar dijual lantaran bisaan jasa ngomong nata manuk beo teh datang ka dijual 1000 dinar uang emas Masya Allah bayar isukna nyana mawa kalkum mawa koto kalkum ka pasar hayang lakuna 1000 dinar di sarua bae nu kamari meuli beo teh ka dieu tah beuli man eta naon kalkum atuh kalkum mah teu hayang aing kudu 1000 pan leuwih gede ti beo leuwih gede leuwih bagus kalkum mah sorana ge atuh pan hebat masa sih murah wabeh jelema embung ka kalkum mah hayang ge beo horenganan loba kabisa beo di Nurjaya ge sakieu ge lain beo bebeoan doang lumayan kan nyana ai maling buntut-buntut bae mah bisa tuh kan tuh ari sieu mah kalkum atuh deuk sanu meuli coba ayo atuh kan boro-boro dijual dibikin ge ka urang Cisokat cak urang Cisokat teu hanai aing mah hayang bong aing kalkung kos kitu ieu di jerona aya makna tersendiri manuk aya nu leutik mahal beo mahal tapi aya nu gede manuk-manuk jeung hayam-hayam nu teu bermakna mah murah eta keur carita ukuran dunia cerita ukuran akhirat ge sarua bae gitulah teangan makna-makna supaya diri urang teh mahal tarolah urusan dunia mah gampang mahal teh menurut Allah mahal teh menurut Nabi Allah mahal teh menurut kekasih-kekasih Allah eta tah ngamahalkeun makna moal bisa di sekolahan tama dunia kabeh ge ngamahalkeun makna sugan kuari aya di pendidikan perwira datang ka jadi jenderal ya brigadir jenderal letnan jenderal mayor jenderal makna dunia tama kabeh makna nu di jero nama moal bisa diraih kecuali ibtidakna di pondok pesantren kadeleuna hina kadeleuna di bawah sederhana mun dipandang ku mata nu ieu tapi lamun dipandang ku mata nu ieu Masya Allah eta santri-santri teh ternyata pengisi surga sieu mah kalkum sieu mah ya aduh hayang ka surga teh kalkum mah hese kajen kukuah ya Allah
kecaritakeun manuk beo teh mudik. Wah, datang ka imah teh atuh dibagiakeun ka lemburna ku dulur-dulurna jeung rekan-rekan berikut tetangga-tetanggana. Terasa sakedeung sabulan teh lantaran loba kanikmatan jeung kaindahan-kaindahan. Hirup urang teh kitu lamun urang nikmat contona urang jadi panganten sapeuting asa samenit. Tapi lamun urang nyeri huntu sapeuting sakumaha 10 tahun. Nyeri huntu mangalayan eueuh pan. Delok aya nu ngalayan ka mana nyeri huntu. Tah ieu. Ya. Gering pangjore-jorena nyeri huntu. Tah eta sabulan sakedeung lantaran kanikmatan kapanggih jeung dulur, kapanggih jeung rekan, kapanggih jeung tatangga. Sendagurau. Nikmat sabulan teh teu karasa. Geus datang deui ka waktu balik. Duh, cak beo sakedeung amat ieu. Nyana hayang mawa oleh-oleh jang raja. Naon nu paling dipake karesep. Sedengkeun di kerajaan mah nu ngaran dahareun inumeun pake geus teh kudu dicaritakeun. Naon isi oleh-oleh aya tah nu boga beo. Ieu aya hiji cai ngaranna cai kahuripan. Lamun diinum ku saha bae ieu bakalna moal paeh-paeh. Tah cak beo ieu mantep ya jeung oleh-oleh raja mah ieu. Hei geus langsung diasupkeun kana botol leutik. Haju ditalikeun kana jangjangna. Beo pamit. Selamat tinggal saudara, rekan, ahli-ahli. Kula endek berangkat di ka istana untuk melaksanakan tugas sebagai satpam. Satpam beo teh. Berangkat. Kangjeng Nabi Sulaiman geus kieu bae. Beo can datang ya. Geus datang ka waktu datang lamun eueuh poe ieu waing disusul melalui angin sia. Jeung melalui setan-setan. Berangkat Kangjeng Nabi Sulaiman. Ya setan, ya jin, ya angin. Teu kebal datang beo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, maneh beo muhun Tuan Raja. Ditanya kumaha kaayaan di ditu. Oh, cerita beo bahagia luar biasa. Terakhir cek beo kula teu boga oleh-oleh naon, jasa segala aya di dieu mah. Ngan ieu be boga oleh-oleh teh cai kahuripan. Cek Kangjeng Nabi Sulaiman ieu fungsina naon? Ieu fungsina lamun diinum ku Tuan Raja teh ieu moal paeh-paeh panjang umur datang ka hampir kiamat. Nah, mantep cek Kangjeng Nabi Sulaiman. Gas, terima. Tapi Kangjeng Nabi Sulaiman kan ngayakeun musyawarah. Di Indonesia kan aya permusyawaratan. Bacakan Musa Pancasila. Rakyat. Gegeraan atuh rakyat. Sia geus kolot kudu nyaho. Rakyat ya. Bodoh dibawa bae. Tekuarikan ieu keur dirancang undang-undang melalui permusyawaratan wakil-wakil urang berbagai praksi geus ngaluarkeun ide-ide, tinggal menunggu setuju apa henteu ketuhanan yang maha esa. Guru aing orang Jogja baheula. Satu, ketuhanan yang maha esa. Orang Jogja mah teu bisa esa ya. Nah, ya. Ieu dek diganti rancangan undang-undang teh. Mangga bae. Dek diganti ge tetep bae. Negara sangkilang rancangan undang-undang diganti. Urang mah kitabna tetep Al-Qur'anul Karim. Rukun wuduna tetep bermazhab Imam Syafi'i. Rukun salatna terus puasana dan lain sebagainya. Apakah riweuh? Henteu.
sebab daun santri mah digaji teu digaji jeung teu hayang jadi nanaon hiji be santri mah embung jadi nanaon hayang ge jadi ahli Allah ya Allah emang sih ya kalku mah bae da loba kahayangnya nama santri mah teu hayang sugan jadi guru teu hayang jangan jadi muid teu hayang sugan jadi DPR embung dipaksakeun ge teu boga ijazah teu hayang santri hiji be hayang jadi ahli Allah beuh beuring 10 aing ngadengen lagi kos bener teh gitu dah dah hebat dah santri Masya Allah guys ulah jaritakeun urusan negara teh mah anu ngageugeuh sabodo maranehanana kege karasa ku urang kabehan di mana diganti ya pasti urang ge atuh ih sia masuk atuh narembel bae kos jagoan bae sia keheula mal aya rubat ribut di Indonesia mah Bhinneka Tunggal Ika NKRI be mantep guys ulah pikiran kos kitu maksudna ke sakedeung deui ieu mah urang we nyaritakeun teh Kangjeng Nabi Sulaiman musyawarah jeung manusia nu aya di istana jeung jin nu aya di istana jeung hewan-hewan anu aya di lingkungan istana kumaha ieu beo mawa oleh-oleh cai kahuripan lamun diinum ieu kaula panjang umur mendekati kana kiamat kumaha kira-kira wow manusia kabeh satuju jin satuju hewan-hewan satuju kabeh sebab tuan raja mah maharaja pinter aya di tuan adil aya di tuan sagala rupa aya di tuan geus kami mah satuju panjang umur kabeh satuju ngan aya manuk kokok beluk di dia manuk kokok beluk naon sarua manuk kokok beluk paingan banget da kos kokok beluk ieu rajana ye cak manuk kokok beluk ke tuan raja ngarana manusia kabeh satuju jin satuju hewan-hewan satuju ulama ya dek nyebutkan teh satuju besi kula di brendel ya cara di MPR kamari cara di pusat di brendel datang ka kuari teh direnggenkeun oh bahasana direnggenkeun nya urang dieu teh mangarana direnggenkeun heula ulah dilanjut teh lanang oh tapi kieu cek manuk kokok beluk tuan raja milu beh lah jeung kula yuk kamana ayo milu diajak ke hiji tangkal kayu gede aya gowok di dinya tah ieu aki-aki nu aya di gowok gede babaturangna ngan kula doang nyana ieu geus teu daya teu upaya geus sabaratus taun meureun nyana gara-gara nginum cai kahuripan kuari jadi ieu teu bisa ka mana batur geus paraeh kabeh nyana tinggal kicep bae kieu tah tuan daek gitu hayang ai cak Kangjeng Nabi Sulaiman tuan ge lamun nginum eta bakal kos kieu bung cak Kangjeng Nabi Sulaiman bung langis kos eta dimusyawarahkan deui dimusyawarahkeun di MPR kumaha rancangan undang-undang salah aing kumaha urusanana cai kahuripan tetap cek manusia jin dan hewan inum tuan datang ke mana sebab kekuatanana lantaran tuan mah adil didinya malaikat Jibril turun langsung dia tepak ku malaikat Jibril besi diinum plek bepes cek nginum saya numpak Jibril oh hampura Jibril suganti si Pepen dibunuh gua ingat si kalkum itu mana naonan tuh akhirnya ulahan ku malaikat Jibril cek Kangjeng Nabi Sulaiman emang ulah panjang umur Masya Allah cek malaikat Jibril bisa bae ajen tanpa nginum cikahuripan menta ka Gusti Allah ja Allah mah deudeuheun jeung nyaaeun tetapi naon hartina panjang umur
ai bakal okos anu digowok mah jaheun ya cek Kangjeng Nabi Sulaiman aga satu henteu lah. Nah ieu Kangjeng Nabi Sulaiman bae ge hendak dipanjangkeun umur melalui permusawarahan ditepak ku malaikat Jibril ulah ieu ge sarua si ge pan hayang panjang umur urang doakeun yuk mudah-mudahan amin ndek naon deui atuh hirup di dunia ndek naon deui ya sanajan kawin deui ja kadeuleuna doang gagah ge buktina si itu nangis merengut bae salah aing cek ye milih si eta ngatu kalkum ngaranna tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata horegadan cek Kangjeng Nabi Sulaiman ulah hayang panjang umur ulah hayang pendek umur urang pasrah bae ka Gusti Allah kumaha ajal bae nu penting salila hirup urang ibadah ka Gusti Allah sebab Allah janji ketika urang jadi kekasih Allah Allah geus nyadiakeun sorga ketika urang jadi hamba Allah anu maksiat bahkan urang teh jadi hamba iblis bakal disadiakeun ku Gusti Allah neraka pintu surga nu kahiji di luhur lawangna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pintu nomor kahiji eta Masya Allah diperuntukkeun jang saha eta pintu hek nomor hiji eta mah jang anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin khusus eueuh jalan bangsa kalkum asup ka dinya teu bisa khusus pintu surga nomor kedua babul musallin lawang paranti jelema-jelema nu salat cuman salatna bikamalis salat dengan mengerjakan salat anu sempurna zahiron wa batinna zahirna sesuai jeung syariat syarat rukunna batinna ketika salat bener-bener tawadu ka Gusti Allah teu iget ka sisi ka gigir geus disadiakeun babna khusus babul musolli tinggal ragap we aing asup moal ta ka lawang eta asup ta moal aing ka lawang eta atuh tinggal ku urang we dikira-kira salat ai urang kos kumaha salat anu bakal asup ka dinya khusus salatna anu ketika Allahu Akbar geus teu inget kana naon inget ka Allah bae 4 rakaat teh inget ka Allah bae magrib 3 rakaat inget ka Allah isya 4 rakaat inget ka Allah bae salila salat subuh 2 rakaat inget ka Allah tah bakalna asupna ka lawang eta eueuh harepan sih geus 180 derajat eueuh harepan atuh jana salat ka karak Allahu Akbar karung goni nu kadeuleu karung ayam nu kadeuleu berbagai karung ai keur teu salat poho ka karung ai keur salat inget iyalah jelema nu salat bakal disiksa ku salat normal babul musallin ya Allah daripada ikat sapi siapa hasud berennya nomor katilu babul muzakkin lawang paranti jelema-jelema nu ngazakat anu ngazakatna jeung anu sedekahna bitayyibi anfusihim kalawan bersih hatena ikhlas zakatna ikhlas sedekahna ikhlas bebereanana ikhlas bakal dihususkeun lawangna babul muzakkin nah iya urang ketika kitu naon ngaranna panen
menang 1 ton minimal geus dipersiapkeun jang zakatna komaha aju leuwih maka wah geus disiap-siap urang dagang kitu keneh nisab ieu teh siapkeun zakat segala rupa urang boga kaleuwihan siap-siapkeun ku urang jang fakir miskin jang fuqara masakin jang yatim piatu nah ieu khusus bakal nalawangna lawang muzakir sigis uhar pandai bae can pernah kadenge di lemburna nyana ngazakat can pernah we kadenge malah zakat nu batur dicokotan geus uharepan geus uharep eueuh bae geuh Allah gari masyaallah nomor katilu le sorga teh babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar jang anu al amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar anu selalu ditahan kana kahadean ngalarang kana kamunkaran pokona anu di dunia na amar ma'ruf nahi munkar tanpa pamrih di mana bae iraha bae resikona disiapkeun kumaha tembak sekalipun penjara sekalipun dipiceun sekalipun pokona aing mah neangan kariduan Gusti melalui amar ma'ruf nahi munkar geus disiapkeun ku Gusti Allah lawangna babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar eueuh pandai encan boga lawangnya na ieu urang mah kan rada daereus teh aya saeutik-saeutik bae mah saeutik aya lah pokona bae ieu mah eueuh suama sakali tika hiji datang kakak opat can aya bau-bau asana kanu itu wa kanu hiji deui tah ya Allah ya Rabb lawang selanjutnya ini adalah lawang anu babun nahyi anis syahwat bab atau lawang nahan kahayang ieu mah hese wah hese jasa nahan kahayang masya Allah karim syahwat jeung kahayang telah jadi dunia ieu moal lila tahan kurang ke di akhirat lain teu kabeuli mobil mewah teh kabeuli tahan lain teu kabeuli baju bagus teh kabeuli tahan lain teu kabeuli awewe nu mana ge tapi kabeuli ditahan dek restoran mana ku aing didatangan bisa aya tapi ditahan nahan eta horenganan bakal ngajadikeun cukang lantaran lawangna khusus ge di akhiratna babun nahyi anis syahwat ya Allah ya Rabbi encan kabagian lawang keneh bae kinur jage kiceup yang mana ya ieu mana ya keur ngintip can aya can aya tuh kinur jaya encan komo sia oh jauh jasa teman tuh aduh ieu kiai can aya komo eta ya Allah ya Rabb masya Allah karim ieu pang hese-hese na urang titah ieu teh belajar nahan nafsu masya Allah salila hirup moal bisa urang nahan nafsu lamun henteu dilalanyahan heula cara ngalalanyahan nahan nafsu pondok pesantren tadi pondok pesantren teh jangan ngalalanyahan nahan nafsu boro-boro keur teu boga keur bogana ge henteu kokomoan ieu tah mahalna jadi santri teh mahal jadi santri teh lantaran lain sakadar bisa ngaji ai sakadar bisa ngaji mah gampang ngaca Quran ti mimiti ngejah nyambungkeun terus makharijul hurufna jeung lagamna gampang ngalaksanakeunana nu dibaca nu hese kitab naon garan-garan geus diaji mah Sepinah Takrib Riyad terus Fathul Muin wablah dituna kitab-kitab nu juara anggotan bisa dibaca tapi nahan nafsuna nu hese ya Allah ya Rabb
Numantak laluhur ge Ki Asnawi Caringi, Syekh Abdul Karim, Ki Abdul Halim, kabelah dina guru urang Abah Ucu ngajina sarua betul moina kitu-kitu kene. Tapi kadeleuna kesederhanaan. Lain teu kabelieun nya mobil teh, lain teu kabelieun nya baju bagus teh. Jang naon atuh ja bakal ditinggalkeun tah boga pikiran kitu. Ieu hese teh tah boga pikiran kos kitu tah. Ya Allah ya Rabb. Abuya Cidahu tilau kawamana di baheula teh urang ka ditu teh memandang manehana teh keur salat teh ka ditu teh keur ngaji keur salat. Nah atawa manehanana teh teu bisaeun cara batur, bisaeun tapi deuk naon lah nahan nafsu. Nah sieu mah lain nahan nafsu sieu mah eueuh. Jadi eueuh lain eueuh nafsuan eueuh. Hayang mobil bagus cakena lah atuh kajen kuku mah ge bisa eueuh. Hayang dahar ngeunah lah kumaha bisa eueuh. Eueuh jang meulina. Beda tuh ya nahan nafsu. Masya Allah Karim. Nah ieu urang belajar nahan nafsu nu hese teh nu mantak. Karasa hese lah teh ketika urang terjun cik aing coba gahot coba ieu ngelawan nafsu kakarak saselehna kanyahoan ku diri sorangan. Nu mantak Allah ngutus nabi. Nu mantak Allah ngutus para syuhada. Nu mantak Allah ngutus para aulia Allah. Belah dieuna Allah ngutus para kiai. Ndek naon ieu jang menggali sesuatu anu aya di diri manusia. Ieu teh aya harta anu terpendam di diri manusia anu lamun teu digali bakal nyelonong tuh kafir. Mun teu digali bakal bablas tuh munafik. Mun teu digali bakal nyelonong terus tuh para jenderal anu kebablasan. Lamun teu digali bakal bahaya tuh para polisi-polisi anu teu mawas diri. Lamun teu digali tuh DPR anu henteu digali dirina bakal bahaya kabeh ge. Boro-boro eta DPR, polisi, TNI, pemerintah, kiai ge nu teu ngagali dirina mah pagon. Kalau ngomong sia aing keur serius ya. Tuh. Tah Allah ngutus setiap saat wali-wali Allah. Allah ngutus setiap saat para ulama-ulama. Jang naon eta? Menggali dirina, menggali harta-harta anu terpendam di masyarakat. Mantap kiai eta aya dua fungsina. Hiji menggali diri sorangan, kedua menggali masyarakat. Makin hebat menggali diri, makin hebat engke bakal menggali masyarakat. Sanajan dihenteu-henteu ge kitu bae teh kiai mah sebab utusan Allah. Ketika kiai geus bisa menggali diri kapanggih oh jaheuh nafsu teh seakan wujud bisa disingkirkeun nafsu teh. Si ieu teh nafsul ammaratu bisu. Ieu teh nafsul kamilah bisa kanyahoan bakalna lantaran geus digali. Ketika digali maka manehanana panceg ka Gusti Allah. Mantep geus dina mantep nanyana bakal ka bawah masyarakat teh kamantepan ku kamantepan dirina. Aya kiai anu keur ngiaina hebat mantep ditaluturkeun nu nanya rukun wudu, rukun salat, puasa, haji jeung sajabana. Belah dieuna kiai teh jadi DPR. Aya tah di kitu teh mah di Lampung. Di dieu mah eueuh kiai anu kokomoan jadi DPR paling jadi MUI. MUI ge teh ge semi kiai teh ge. Tah kacaritakeun waktu kerja di kiai mah hebat eta manehanana baharang kuari jadi DPR. Hebat tetap hebat, tetapi kehebatanana teh kuari geus bisa dibohongan ku sorangan. Nu tadina digali diri sehingga dikiaikeun ku batur, kuari dikiaikeun teh ngan sungut doang di jero kolbuna para masyarakat teu nyaikeun aslina mah. Lantaran naon?
lantaran eta tadi penggalianana geus katutupan. Gus Dur dongeng aya kiai jadi DPR haju berjamaah salat nu berjamaah na aya TNI atuh karena kiai polisi hakim jeung murid-muridna nyana kan imam bisaan we Gus Dur ieu ngaranna almarhum almaghfurlah begitu nyana jadi imam tegep terus ruku menang 2 rakaat aya kadangnya suara tit bom itu Masya Allah terus sholat beres sholat kan lain wiridan nyana nanya siapa tadi yang kentut siapa di antara makmum yang kentut ngaku ayo cepat kalau kentut ngaku jangan sampai gak ngaku ayo siapa yang lantaran bae nu ngaku polisi nangtung saya polisi kemudian dia hakim saya juga hakim coba segera siapa yang tadi kentut ngaku nu ngaku cek polisi hai sumpah seorang demi Allah saya tidak kentut ini demi Allah saya tidak kentut ini demi Allah jajaran kahiji disumpah kabeh jajaran kedua demi Allah saya tidak kentut jajaran katilu gitu kene tidak ada yang kentut ini cek polisi ulah-ulah imam akhirnya imam ditanya Pak Kiai mohon maaf ini semua siap sumpah semua dia berani sumpah demi Allah tidak kentut bagaimana Pak Kiai kentut apa enggak sekarang ini yang lain mah tegep-tegep demi Allah tidak kentut demi Allah tidak kentut bagaimana Kiai demi Allah lah saya juga nggak kentut lah horenganan imam nu itu tah jadi imam nu baheula tegep teh ya kuari mah barang jadi DPR nyana bisa membohongi diri jadi kuari mah demi Allah lah enggak juga saya juga beda kan imam mah demi Allah saya tidak kentut demi Allah saya tidak kentut imam sama enggak lah polisi kan jaho yes iya itu kan dulu banyak setan hitut itu kan kajahoan nah iya mah dongeng Gus Dur bisa aja sebab sudah lain naon kiai ketika eureun jadi kiaina jadi DPR bisa membohongi diri sumpah nangis ngabohongan diri sorangan penggalian diri dah nutup boro-boro jang batur mana nu percaya ku ari ka kiai lu aya di DPR tek celi mana nu percaya ku ari ka kiai nu aya di MPR tek celi sebab lawan Gus Dur geus kagambarkeun model tadi nyana nu hitut nyana nu sumpah enggak lah masa saya kentut padahal jadi itu itu ya itu sebagai gambaran teu kudu di DPR bae dimui ge sarua teu kudu dimui bae di tukang kebo ge sarua lah pokona mah tukang karung mah teu biangna teh mah biang bohong teh mah ya Allah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah na ieu nu hese ge ieu menggali sedangkeun deuk gagali sumur kudu ahlina deuk gagali di Citorek emas kudu ahlina deuk gagali tuh di Sulawesi tentang batu bara Kalimantan batu bara kudu ahlina komo ieu deuk ngagali sesuatu nu terpendam naon ieu hak nu aya di kolbu iyalah nu aya di kolbu naon sifat ilahiyah kepangeranan pengertian artina pengakuan bahwa pangeran teh Allah saha nu ngagali eta lamun lain kiai nu ngagali pangeran teh Allah kiai diperuntukkan ku Gusti Allah ka dunia selain nabi penerusna warasatul anbiya ialah para aulia Allah